Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa. Balik deui sering abdi Aditya Dwi Haryanto dina acara Warta Sunda Jaja Suntak News. Beja pangayarna datang di Jakarta edisi Salasa kaping 26 September 2023. Di dia kuring baris mawa beja utama ngenaan Museum Nasional atau leuwih katelah Museum Gajah geus kahuruan. Kauruan Museum Nasional atau Museum Gajah anu aya di Jalan Medan Merdeka Barat Gambir Jakarta Pusat diduga asalna tina korsleting listrik anu lumpangsun dina ranjang proyek renovasi museum. Asri Rizal netelakeun korsleting listrik teh jadi pamicu kahuruan Museum Nasional khususnya di gedung Blok A anu jadi rohangan pameran koleksi museum. Korsleting listrik tukakeun pameran museum disangka ti wewengkon tukang ngabebenah gedung Blok C. Cak Asril waktu dikonfirmasi di Jakarta Sabtu. Dumasar kana laporan kahuruan Sudin Gulkarmat di Jakarta Pusat. Kronologis kejadian kahuruan dimimitian nalika aparat keamanan keur ngalaksanakan hiji apel. Dalilah kira-kira jam 18.58 aya ledakan gede di arah ranjang proyek anu keur direnovasi di Museum Nasional. Alarm gedung parem sareng nalika katingali sana parantos ageng. Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat nambahan personil tim mimiti 32 patugas jadi 52 patugas pikeun mereman sana di Museum Nasional khususna di gedung Blok A. Total satuan anu dikerahkeun nyaeta 13 unit truk sana pikeun mereman maung berem. Nepi ka beja ieu dilepaskeun, patugas masih usaha pikeun nyiiskeun wewengkon kaduruk 20 x 20 meter persegi. Tina laporan sementara teu aya korban jiwa dina kahuruan ieu. Pamirsa, acara Warta Sunda Jaja Suntak dina dinten ayeuna dicekapkan dugi ka dieu. Mugia janten lenyepanen kanggo urang sadaya ngawakilan redaksi Warta Sunda Jaja Suntak News. Simkuring pun Aditya Dwi Haryanto, sejam mundur amit mungkur Sunda Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.